Barudak ieu pemandangan abi pas kamari bade ieu nya bade mudik ya. Enakeun teh sawah-sawah, terus aya rumah makan, tah ieu tempat rumah makan tempat parkirna tuh itu aya tempat wisatana lelahnya pemandangan tuh Gunung Tampomas tapi nuju aya kabutan Gunung Tampomas teh. Jadi teka tingali pisan kitu gunungna, teka tingali puncakna. Ieu di Pengkolan Jati aya rumah makan ya. Rumah makan Pengkolan Jati. Aya nu terang henteu barudak. Anu jalan ka Cimalaka geuningan. Tah, ieu rumah makanna. Rame-rame wae ieu mah. Komo kamari hari libur. Hari libur panjang sekolah, hari Minggu rame. Hari biasa ge rame, komo hari-hari libur gitu. Tuh, ramenya. Tapi sok ngalewat ka dieu ya. Unggal bade mudik teh. Tapi can pernah sih makan-makan didinya sareng keluarga. Ngalewat we hungkul. Tah, ieu duh kabade didambel naon ya. Ka dieu suasana teh enakeun tiis lewat dieu teh. Pami lewat jalan Sumedang mah jalan ditu panas. Mah pami lewat dieu mah enakeun.